Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alam dunia geus paciwe, bencana datang ngeureuyeun, nu maksiat paki maceu, nu ibadah beki eueuh. Alam dunia beki keung, loba jalma nu malaweung, nu doraka beki anteung, kana ibadah teu mayeuh. Alam dunia beki ruksak, nu doraka pabalacak, pamarentah geus teu mihak, ka umat Islam geus nincak. Alam dunia geus pakeuh, ku bencana angin puyuh, loba tangkal anu rubuh, katut imah ge reruntuh. Alam dunia beki ancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewa anjeung dulur, poho kana alam kubur. Alam dunia beki poek, geus loba jalma nu pasek, umat Islam silih ledek, ka ulama wani ngadek. Alam dunia beki anger, loba jalma anu sasar, kana takdir geus teu sadar, maksiat dianggap wajar. Alam dunia geus teu caang, loba beja anu mangmang, ngabohong geus teu kapalang, berita geus nyararimpang. Alam dunia moal anger, pasti engke bakal ender, gunung bakal alalungger, manusia bakal lalieur. Alam dunia geus teu anger, loba jalma anu lieur, ka pasantren beki minder, kana salat ngabalieur. Dunia tenggeus nini-nini, jalma maksiat warani,
anu matak lobalini akhirna jadi tsunami. Ku dunya loba kabeng bat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunya akhirat. Masjid mah ngajar repeng jamaahna ukur karpet ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet. Dunia tenggeus tereh kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup aurat kade kaburu sakarat. Dunia geus tereh kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat mebagja dunya akhirat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.